Muntang kita tangto pisan di kiamat siksaan Kanjeng Nabi lulubaran ti sapu anu antepan budak sampai galalede ngan ulin di jalan bae atawa digawe wae neraka wel siksa nage Kitu hadis Rasulullah sepulah engkau putra pecurungkan engkau ngaji Quran kalamullah Bek waktu teh dibagikan sepu kedah uningan kaguruna pek titipkan ku sepu pek talingakan sabab gaduh tetanduran ku sepuku dulongokan ularekan tepan pisan bili ayah keawonan Pekapalkeun susuratan anu pondok kelaanan bari belajar di hartian nunggu ahli tafsir Quran lamun nuta apal Quran cara bumi kosong pisan gara lebar lapisan sabab setan ngadeketan margi kitu ukti ikwan lembur teke dalebetan bosan surat apal Quran ulah sampai ke kosong pisan wajib halakeun Fatihah sabab eta pakaian sholat Rajan surat kuliah sunnah ngajagaku purka Allah